Eceng ngenyem laburannya 2 poeun we rek mah pare itu kagok. Sok wae di nyata dipipir, nu penting mah sewaana we. Si Eceng mah ampun zaman kiwari ini labur-laburan kudu nyewa zaman aya namanya ampun. Terus kugoyana teh usum Covid kieu teu boga duitna gue meureun. Puguh ieu teh butuh anu ngusahakeun ieu teh lah. Jeung meuli cengeh katuh. Nuhun atunya. Nah aing mah kudu nyewa zaman kiwari mah. Kubang laburan-laburan wae ge butuh da nya sarua teh mah butuh. Aing ngajar renung ning bari nyanyiin dia nyanyi favorit Salman Khan teh. Ampun sejalan. Nyanyi aja. Aduh. Capek ningan euy ya. Aduh. Mana sih mate euy, narek lagi HP geus janji aya narek di pangmulikeun. Wah, mana? Oh, itu nih kan. Mak. Mak. Asian naon maksudna nyurung emak keur ngakebot. Aduh ruas wae. Aduh. Hampir mah copot jantung ieu. Aya naon? Ari mah mana HP teh, mah geus ngajanjikeun cenah isukan rek meuli HP teh ya. Mah hayang doraka ka anak. Eueuh ti dituna sia teh doraka ti anak, mun ada ge sia doraka ka aing. Coba bae aing sapambuang geus teh. Yeuh, HP tah hakan geus leblek. Aduh, menang euy. Seneng sia seneng. Euy, da bisa main. Aing. Mak. Si Mimin meuli HP geuningan. Anyar doi. Ari aing teh dipangmelikeun. Mending main Mobile Legends. Wah, rame euy. Wah. Aduh. Wah. Naon sia ning nalapung aing? Eta tuh da sia pas nu burung kitu gogoleran. Karek boga HP anyar kitu oge. Keuni kun HP na. Sia teh aing teh lanceukna, kuduna aing nu pangmeulikeun teh. Si emak kurang ajar yo ka aing ka anak teh panggedena aing teh naon teh pangmeulikeun. Mak. Si Mimin mah dipangmeulikeun. HP aing teh. Ya. Naon ieu teh datang di Si Mimin dipangmeulikeun HP aing teh kunaon? Aku sakreda toren sia teu kara-kara we na pisan. Ngobongan aing teh dipangmeulikeun HP. HP naon? Kalinya kan duit tah kae ke neneng. Aing teh dipangmeulikeun si genut dipangmeulikeun gurau ge. Kumahaan yo. Toren Pangmeulikeun ah. tong ngabedak-bedak si teh ka kolot teh tuh. Aing hayang HP. Lewe sok. Heuh. Meulikeun atuh mah abang meulikeun mah. Tong waduh, emat teh. Mama teh ngabongkang kapeungan. Semua mah kitu ah. Semua si HP da kurang dibebeukeun Ya Allah ya si Rabbi. Mimin. Nih keheula awas. Itu mah, Mak. Oh, Mak coba. Mak. HP urang. Kalau perlu ke dia deh teh. Aduh, sampai goblok HP urang ah. Kenapa Allah ya teh? Aing malikeun ka sekarang. Embo di mana-mana ge aing adina. Aing bungkuk. Aing bungkuk.
Aing marek nagih duit ieu teh ka Cedana yeuh. Kumaha urusanana geus sabulan leuwih. Tuh, keur naon itu di sawah? Ji jiga Cedana. Ceu. Ayo aja keur naon? Ceu. Ka dieu heula. Ka dieu ye urang rek butuh. Ka dieu. Anak segede-gede para sewe jeung pasti aing mah. Ah, pusing. Ya, kebenaran aja neneng ini. Jager ce. Aduh. Alhamdulillah kunaon nih meni jeung budaknya meni pada sehat kawanas ya. Biasa gitu. Ya, Yang perebut HP aing mah. Ceu, hampura ieu teh rek nanyakeun eta teh duit kamari teh yang saya Can. Duit anu nginjem teh ningan hubunganna 20%. Geus aya Can. Aduh, kumaha ieu teh nya usahana kos kieu wae ningan. Boro-boro jang ieu na pokona ge can aya. Ngana ieu mah ku sabab kakok lah daripada barudak para sewa. Geus nginjem dewe sekalian. Saya jadi double lah. Bulan hareup. Kumaha, Cek? Nginjem sabaraha deui? Iya, mulai sok bae. Oke, Nginjem sabaraha deui, Ceu? Hah? Nginjem duit sabaraha deui? Ya, nu aya we teh sabaraha lah itu. 1 juta. Heeh, mun aya mah atau 1 juta. 500 naon-naon lah. Oh, ya aya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tah ieu 1 juta. Jeung nu kamari jadi 60% tabungana. Heeh. 20% tah jadi 60% bungana. Bayar bulan hareup sakalian, heuh? Heeh lah kitu mah nya. Heuh, Udah tuh. balik heula, rek kitu Mulai ya? budak heuh. Isukan mah rek ka toko HP, ka konter.